nuju ka bumi anu katawis dina suhunana ngebul. Baru hayakinan eta nuju nyangu kalayan nuju masak di eta bumi. Gaya sanes bumina wanita ijrapah sareng ingkang putra Raden Irawan nuju paungku-ungku nangis. Gesan mangesana sosonoan dinten enjing bakal paturai tineng pihakan ku kalabaka. Nah, sora anu gegedor bete kena panto. Sora anu ngetrokan panto Irawan. Doling dah tersangka. Boa anu nyusulan di leuweung meureun. Ampun teuing sawios putra panjenengan bentosna Kangjeng Rama. Ih ulah. Hidup mah budak ngora panjang keneh lengkah. Panjang keneh harapan. Da kaula masana jan teu dihakan ku si kalabaka ge duka isuk duka pageto bageus. Da sidik geus cuet ka hareup hirup ama geus weureu seueuh ngarasakeun kangoraan dina mangsana hirup. Kaula geus pasrah sumerah kana papasten anu kagungan. Ari putra sareng saha saupami salira dihakan ku si kalabaka. Wonten kolan. Duh. Buru-buru eta susutan cai panon. Kepino kamu Kangjeng Rama. Rela di mobil. Wonten kolan. Bakar. Sampurasun. Sapada. Assalamualaikum. Wonten manawi aya nu kagungan bumi dilopat. Ya abdi jajaluk kulan tukang bere maen kulan. Bulu. Anu jajaluk anu musafir. Wonten kulan. Ieu kaula saha di luar. Eta dilopat saha kulan. Semohon. Juga di jalannya yang lewat. Kinten abdi teu ngawagel kitu. Ih, teu. Kadieu atuh kalebet. Sawios wacana we kadieu leuteun sareng samakna kaluar kulan. Semah. Ya kadieu. Priyogi sabaraha piring salira tuangeun teh atanapi priyogi artos. Abdi mah ari artos mah teu priyogi kulan. Eta we nu priyogi teh tuangeun kulan artos we. Ya atuh linggih ka dieu. Irawan susutan cai panon kageut. Iya tapi Sakino damo Kangjeng Rama. Salingna dipongkong banget, boleh kita terserika.
panon lapan bagus ulah katemong kusema kurang gersedih prihati boleh nyedot kesabika sawit nama putra pancengan baik entosna ulah bagi akeun itu nu jajan karunya Genong kalau bisa ngarasakeun laparna beuteung batur konten kuat ya plingi salira kalabat ulama Kami kepercaya timah pikiran kami konten kuat saha salira teh ngaran api kuat nya anu tos terkenal mengaran api teh Siti Nurbaya kuat Syumuh alias kantong bolong kuat konten kuat api paratos ngawakal pangintennya henteu sanajan bari kumaha hari nulung mah wajib di mana wae keur kumaha bae mohon atuh sate acana kula sok da kanggo sementawis mah aya bubuy sambel bubuy hui bubuy talus da caina aya da beukeum mohon kula ngajak-ngajak yang bager ya api-api teh itu aya neng geuning eta teh istri pamagat kurang ieu teh anak kaula irawan lalaki kosong mohon ben punten teh mah dia mangawakal kurang geus sawios-wios mang mangga ngaleut atuh sakantenan kosong mohon yang ieu boga lager pribumi ngan cari nol itu juga nutos nararangis itu bulan mau ketinggali we gitu socana rada baleuy mangga cari sayang widi dan merah ingkang prihatin penggal kesedih sareng kaprihatin maha panita ijrapah sakedapan kapengat kusumpingna jajalu nyatana kantong bolong nanti aturan tatamu wilujeng tepang kalayan wilujeng sumping kayu patempatan aturan paman saha jenengan salira konten pelan alah nada tawakuf anu kasuhun pelan parantos terkena diutamikeun deui panginten ati teh parantos ngawakal kana pamaksanan salira kita putra salira pelan nya anak kaula saha jenengan anak ulah kasep itu juga abdi baheula keur ngorok itu pisan bulan ayeuna saprak dicatrok jadi kieu teh ngaran kaula teh Irawan oh Iwan Irawan lupi salira saha jenengan teh ulang ngaran kaula teh cek batur mah pandita ijrapah
Saya jenengan teh gitu jerapah sana jerapah tukang sampah nah jelema saya mohon nepangkeun ngaran abdi teh kantong bolong ulah mata abdi mah tara boga duit ulah da meus-meus bolong gitu kantongna murah deui dasupkeun kana kantong teh samohon di bujang engana wae kitu kulan abdi teh nyuhungkeun ka citresna salira nu kagungan ieu bumi abdi teh hiji bere main hiji jajaluk kitu kulan gawe abdi kukulingan saban pakemitan anyatrak saban kota abdi teh di bumi ka bumi gitu mapai we abdi teh itu ngalah-ngalasa wapeun sawapeun gitu kulan dedeuh deui jadi apunten salira teh hiji jajaluk atawa pengemis paginten samohon abdi teh pengemis kulan samohon cing hawatos kitu ka abdi kulan motorna si ompong samohon kasihan bae Kang Jeng Rama puguh we atuh nulung teh kudu kanu butuh nalang kudu kanu susah ngangger kudu kanu kresieun merek teh kudu kanu daek sabab hakna manusia kudu ulasan kudu asihan manang ka manusia teh ulah gumantung kana darajatna tetep dek cacah dek menak eta nu kagungan Allah Ta'ala sanes sila hinaeun tapi kabeh oge pujieun ieu teh prayogi sakumaha salira teh naha prayogi artos atawa napi tuangeun ari artos mah abdi teh prayogi kulan samohon prayogi teh abdi teh sangu we kitu sareng rencang sanguna eta mah bade daging hayam bade daging tomat langkung salira gitu hari artos mah gampil gitu nyusul 100 abdi nata panginten namanya abdi butuh duit samohon ya hari anjeun teh sorangan atawa duaan tara seueur abdi mah kulan tara seueur abdi mah kulan itu aya 10 urang kulan samohon 10 deui ceuk kolot sanajan poe isuk deuk kiamat tangka cau mah terus pelakeun nganung harti sanajan isuk deuk kiamat ulah rentas ibadah mah terus ya teh mungkin kahadean ari barangna ibadah teh ieu nulung ka sasama hirup aya bujang hingga 10 urangeun 8 urangeun nalah 20 urangeun oge aya samohon abdi teh sareng balat-balat gitu rekan-rekan kawan-kawan samohon sapara kanca sareng rombongan gitu di mana ayeuna aya itu di luar gitu hayahanapeun tangkal caringin gitu nuju ngariuhang kulan samohon parantos lang layeuseun parantos leuleus tos 3 dinten 3 wengi teu taruang pula cing atuh cenah ka dieu nyong monyong udah mana sih ya iya jino tadi ngabul teh ya bulu buah eta kalabaka teh kantong bolong iya lah Indonesia aing geus teu kuat lah parayang nyatu buruk heula atuh ngapa barikeun pisan heuh sorangan atuh nitah terus heula cenah kalebet atuh ni abdi teh bade tumaros ulang ka salira manawi teu kaabotan geudeg nanyakeun naon
di sini ku abdi eta socat salira sareng tuang putra teh beut cari nol kitu jiga nu parantos nangis ulah jiga nu maju sedih salira teh kunaon teh lah jangan berbohong coba ceritakan kepada beliau saulkeun bae Kangjeng Rama anu salarasna kieu teh kaula teh keur sasonoan jeung anak kaula Irawan nah kabeh homo ihlai sasonoan sabab kaula panggih sagulung sagalang jeung anak kaula teh ngan sapoe ieu deui isu mah kaula teh bakal jadi eusi peujitna hiji raksasa atawa denawa Gusti denawa kumaha nya teh aya hiji haraman di ilmu samohon abi muping urang tah isukan teh bagian kaula anu kagiliran jadi eusi peujitna si kalabaka amit-amit deui saya sadeng tak kena masih hantuan dengan ka abdi kurana sieun ka ciwit kulit kemauan abdi sieun diwadalkeun abdi moal wido kaula mah pek wae ngan sakitu kaula teh ieu teh hitung-hitung ibadah anu pamungsulungan ulung kanu butuh nalang kanu susah nganterkeun sieun mere kanu dae tak kitu keun bae kaula ridho mere deungeunna jeung sanguna ka ajeun 10-20 urang guru sia wah eta Irawan sanes urang eta mah sobat api urang CS api eta mah saha eta CS api ngaranna teh si dosar urang abi teh ngabrahmana kitu kulang sareng rencangan teh ta eta teh ngagerem kitu sanes kalabaka eta teh brahmana bilawa ulah sehingga tisna ka dieu hawa kesna tuang dieu kantong bolok ulah guru sia ka dieu sejak mah bener rese keur kadajak ngobrol teh heula atuh dan ka dieu saurna laguan ayeuna asup ka jero imam gitu atuh nitah pagawean teh datang diratangan demam sewu pakulingan saimbang jeung sora awak gede kaya koran CS abi teh tuh di bodasan tah jiga boe tinggal ngubur sekali oke tinggal tengok teh mal bedahar wae sia kalau kahara resena sia ya lah tidak perlu ngolo abi teh geus lapar sarua abi oge teh teh brahmana kola brahmana bilawa ieu bilawa salah satu ya Allah jelema lapar mah da bari darah tinggi atuh bari ieu kodok oh dunungan geuning ka brahmana nyamar lain dunungan babaturan geus tong kurang geremai atuh sieun ulah kaget aki ulu saha salira kaula brahmana bilawa
Brahmana bilawa dan ayah sana 20 oke 20 cilmaun oke sana sangu sareng rencana balik sia demi alas mana ge udah kok abdi ngabohong nah di siaran rese oh dah ridu mau mana ge atuh sorangan si Abi sahabaran ngaran kaula teh Pandita Ijrabah hari itu saja saya teh anak kaula ngaran kaula Irawan ingin tadi cek si kantong bolong si Aki dek merendahareun ka kaula mangga bujeng hingga 10 nalah 20 jalmieun abdi tos disayogikeun kantun ngantos sakedap li eta sangu asak sareng rencangna name teh ngagigihan kaula sareng pun anak teh eta kira-kira si Aki Ridho apa henteu dipenta ku kaula ih cilik putih cakerang mangga teh teuing kan naon eta keur prihatin teh anak jeung bapa teh naon oh menang kamu musibahan cenah jadi wadal heuh udah lu kumaha kayak itu tanyakeun atuh langsung penjelasan kaprihungin ka jinisna sesentak jeung naon kadeyo baik tingali tuh socana cara rinul gitu abdi kalamat teh nunjuk ngageunggeung si rontok kitu si galentor nuju nangis ulah ngaguk-guk paungku-ungku tapi kumaha saderek Brahmana sakumaha keterangan cek si kantong bolong sumuhun si Aki teh dina waktu ayeuna keur prihatin bener apa teu sawios eta mah bagian kahirupan kaula daya naon-naon kaula saya mah saurkeun bae Kangjeng Rama era keun bae bajar gendek minta tulung atawa kumaha keun bae geus pastina geus takdir aman bejakeun baik jeung uang aing sabenerna aya naon si Aki cek si kantong bolong tadi keur sareurik sabri meh aing narima kana pangasih si Aki ulah hayang ngadengi heula naon masalah si Aki saurkeun bae Kangjeng Rama oh hari kekeh teuing mah ieu Aki teh dinten enjing bakal diwadalkeun jadi eusi pejitna si Kalabaka Hari Kalabaka teh naon Hari Kalabaka teh hiji denawa hari pagaweanana teh ngakanan jelema anu satadina teu aya aturan kadang-kadang sapoe teh beak 20 manusia kadang-kadang welasan manusia geus teu aturan puguh ning ingon-ingon mah geus beak saku kaula dijieun surat menta kabijaksanaan ti si Kalabaka dina dasar bisi beak ieu urang lemur kumaha lamun sapoe hiji dibarengan jeung samu sapariuk atawa sapadati samel sapariuk jelemana digerihan ku peso atawa ku silet di baluran awakna ku sabaraha cobek jadi dan enjing teh kagiliran isim abdi ulan anu bakal jadi eusi pejit nasi Kalabaka teh ulan aduh
sawios putra Kangjeng Rama gentosna ulah keun bae Ya mangga. Brahmana Bilawa kaget taya papadana saparantos midang yen aya kajadian kalabah kahiji denawa anu gawena ngakanan jelema kaget taya papadan nyagan cek abi oke aing geus nanyakeun kedua kalina ieu geus sabaraha poe lamun poe geus sabaraha minggu lamun minggu ieu sabaraha bulan lamun bulan geus sabaraha taun ieu kejadian lamun taun ih namanya oge sasasi ieu bulan di mana aya si kalabaka aya di pasisir batu belah dari asal muasalna di mana ngupingkeun wartos mah numutkeun katerangan anu tiasa dipercanten eta si kalabaka teh asalna teh kepala daerah di Pringgandan anak buahna Prabu Arima anu dipaehan ku cenah mah ku Panawa cenah ku gajahna Panawa ku Bima cenah Musyawarat Bima cenah Bima cenah bae sia ieu mah kieu ya abi kumaha aing moal wakadahar jeung dulu-dulu aing bulu naha usaba bisi aki dek merendahareun ka kaula kalau dek nanyakeun si aki ridho apa henteu ye merendahareun ka kaula ih ikhlas ridho saur kaula ge mangga jeung hingga 10 20 urangeun ge mangga kaula ridho sarombongan kumaha lamun 40 urang ulah sareng nayaga sakalian kitu mangga ulah ridho lillahi ta'ala ieu nuhun aki usaba bisi aki geus mere kahadiran ka kaula sabenerna kaula lain lapar kudahareun tapi kaula lapar ku perjuangan jeung pengorbanan samemeh usaba bisi aki ridho merendahareun ka kaula kumaha si aki lamun digantian ku kaula digentosan kumaha pigeusieun peujit si kalabaka keur bae diganti ku kaula ge ulu bae nya kemalangkeun ino balik-balik kanan hero nyusahkeun nyapekeun kita Assalamualaikum. Aing moal wakadahar saca digawe abi. Menta dianteur aing ka pasisir batu anu beula. Aing bakal jadi gaganti si aki jadi beusina si kalabaka. Karena sampai aing dihakan ku si kalabaka gerudra jeung aing si kalabaka ulu mudah-mudahan bae ieu teh mangrupikeun rahmat pitulung anu kagungan ulah jijik kusabab si aki ikhlas ridho aing oge deuk ridho jeung ikhlas aki lalacuanan aing nyaho aing moal dahar sacan digawe aing lapar ku perjuangan aing lapar ku ibadah sepi pabrik lagi kayak pinten-pinten salira tega lara aing tega pati aing tega dola mana gue curi gini aing bohong golong gitu
Tolong gitu. Bayaraan teraing ka batu bola. Sodi deui. Alim teh itu. Sarap pajak. Jeung sorangan gitu. Minta ini lagi. Mangga atuh mangga sareng saha ka dieu teh jeung dulu-dulu deui. Jeung si Kardi Werhadala. Jeung indung aing. Dewi Rini jeung atuh cenah ka dieu Dewi Rini mas jeung kaula mangga saira ari bade berjuang ngan hapunten we kaula teh sanes dumasar nukeurkeun ieu sangu sareng rencangna ditukeurkeun sareng jiwa salira aing lain tadinya aing lain lapar hudahareun tapi aing lapar ku perjuangan amin lagi mangga atuh mangga irawan Aturek nuhun saderek Brahmana Pirawa. Dengekeun wae aing waktu isu. Asa ngimpi Irawa mudah-mudahan baik ieu Brahmana Pirawa teh cingacadeungkeun rahmat pitulung anu kagungan aya urang asakan itu sangu jeung deungeuna karunya loba geuning dulur-dulurna teh lawan kita tersedika nuhun saderek Brahmana Pirawa mudah-mudahan saina cingaya dina kaunggulan Nama ngesana enjing-enjing Brahmana Pirawa diserangan ku Asra jeung Adawala nyanak sangu sapadati Samel Sapariuk awak lima teh digerihan mungkaratos dibalur ku samarat sobek seungit ngadaling di anu taya papadana menuju ka sisir batu beulah masyarakat barantos ear apa cingker cewisieun aya hiji Brahmana anu sanggup ngagentos Pandita Ijrapah dikatabihan cingkarulunu dina rungkun masyarakat ngerasa penasaran palayan ningali senah ieu Brahmana Pirawa teh bakal nyieun perlawanan kakalabaka anu pasti nyumput dina rungkun-rungkun dina dapuran awi dina reuma-reuma masyarakat cing arlol nyakseni ti katebihan wonten sisi basisir batu beula ieu kalabaka parantos enjegeler ngarasa lapar nu taya papadana
pantes diabringkeun diiring-iring sanggu siapa dadi samel sapariuk eta jelema menang ngagerihan ku peso di balur ku samaraca we moal nikmat wae mangsana isuk-isuk subuh-subuh isuk-isuk geus cing kalulunu ngancuran kai ieu bocung geus teu kuat kekerabakan aing lapar Jon rezeki Jon nu ngancuran hei hei wong ahli cakra buru-buru aing geus lapar woi muni harare sia ih jeung ngarasakeun kana pujit batur teh ongkos sapoe hiji oge wayah can kurumuy wae telah kunyuh deh sia wawelak deh Jol jaraki Jol anu ngirim pantesnya diabringkeun ku Karang Taruna pemuda-pemudi Karang Taruna di Panawan 01 beri jeung gareulis karasep nyawa luput nyawa awuk nyawa lemper nyawa sangu goreng anu mawa foto ongkoh jeung HP buru-buru oi ngus datang ngus datang baca kawit bulu nah gede-gede teuing suarana gede-gede teuing suarana sugane suarana gede awakna gede nya euy saha ieu kaula Brahmana Pilawa nu bakal jadi besi pencinta sia anjing sia deh hei bakal kalah karena baka itu kan mahain iya nu bakal jadi musik pencinta sia teh ya ieu hakan dia nu banget na borong goblok sia kantong bolo samohon teuneun dina hanapeun tanggal sabe di sanguleun jeung sabalna sakoh teuneun nya beak sama negeri hakan babi we kalau kan di dahar sia udah lapar atuh salengkah sahuap sambal sacomot sama abdi mau goreng jengkol di panitia gitu buru oi kita guan sakedeung kalabaka marakak ya pangkonan rinekat ya lihiran Moni badak, moni gede, segede
kieu meni songit ayah meni gede kieu dulu ulu dengan nama wa entok ka dieu kena ada entok di balado baik amit teuing aing di balado muni gede kieu aduh kamu samarana muni seungit kieu samara cobek teh atuh kita bisa anu nyeun samara karasa cikurna jeung kadenge di takonengna ku aing ulu aing deuk nanyakeun ulu uang aing kasar kitu ngomong deh deuk nanyakeun naon si aing deuk nanyakeun nah bener anjing nu ngaranna Pilawa nu ngaranna kalabaka tukang ngakaran manusia bener pisan dulu ari kitu kumaha ngaran aing Brahmana Pilawa nu bakal jadi eusi bejit sia sia dulu beukeun bae da teremewot hampuraeun beupeuk atuh geura nyarane kanyatana dina tangkal jati teh geura nyarane wayahna sedek ditekuk ku aing sagedeung deui nya ngeunah aduh samarana karasa pisan samarana kadenge pisan ku aing diciwi dicoelakeun ngeunah samal balewak sangu cing Ridho we nya deuk dihakan ku kaula aing Ridho ikhlas dihakan ku kaula aing ikhlas kan sampe aing dihakan ku sia aing aya pamenta uang aing deui wae naon pamenta sia anu terakhir sok naon pamenta aing anu pamungkas naon aing sampe dihakan ku sia aya gelut heula aing aja gara menger ya deuk dihakan cekal ka ngajak gelut hayang gelut teh jeung saha sia deui aing hayang gelut jeung sia wanian ieu mangkeleu gede hate nyaho wae atuh ari kahayang kitu manu pamungkas pamungsungan ngan wayahna we nya sia bakal ditekuk aing bakal dihakat nya teu naon lamun aing eleh pek paehan ku sia geus dipaehan ku sia pek aing hakan ku sia dibontet sia sia enak sia koe kamu teh aya teh sia naon teh teu kareno sia teh naon eta cabe beureum naon cabe beureum tapi kuku kancanaka sok gae atuh ari hayang nuh hitung-hitung pamenta maneh anu pamungkasnya ngan wayahna cing Ridho aing Ridho san di mana aing eleh ku sia sok atuh tega lara awak maneh Allah tega pati awak maneh aing tega ya sok anu saja perhatasan kadulur-dulur anu jauh baraya anu angang ulah kaget ada pertandingan dadakan antara Mike Tyson melawan Holyfield saksikanlah di karcis murang kali 50.000 kolot 1.500 murah kolot kolot lempehan udah mah digoreng alat tuh ingat disugan we jadi pitulung ya eta wanian budak atuh da
saimbang jeung awakna kawanina urang ngalajoanan sugane si kalabaka modar urang doakeun beri dia urang ngawini diri lah sabisa-bisa sugane atuh di mana-mana pae si kalabaka teh lemur urang jadi aman hege ya sugan hidup Rahmana Bilawaya kanyahoan masyarakat tina rumpun cing arelo didoakeun ku Mang Den Cimungul saya iya mah kieu we sangaran teh ulah bilawa wayahna nya geludat tong lila deui nah borat euy ribu badag wayahna gede dulu sia dalam mulai latingnya wah sebelah sia ya lo ngegel ai sugan teh moal ditocokkeun si jurig oh sia gede-gede badak jurig sia Alah, eta tomat na dulu teu karenos ya. Goblok. Ada banget aing beureuh bersakat tomat ya lu. Tenagana sia. Hei, bilawa singgil sia. Urang pada tutur ampar singa. Sok aja. Sri seret sumeredan Sri banting pinantingan ya kamu nabi kunan cek naon gelok siya teh iya kalau bakal deh wah ayo itu udah naon Mesia ngalepok tai aing curi lu aja aing
sok. Hos. Boleh anjing sini. Atuh gegeran teuing. Hidup Brahmana Bilawa hidup. Jang. Kemana bapak dia? Temu jauh itu jeung Dewi Rini bapak Ada yang montel. Yang doakeun. Hebat kuning Birawat teh batur. Urang sia. Aing apal. Sia kepala daerah si Aribab. Saha maneh? Aing Bima. Kumaha aing atuh. Moal mampu. Cacakan dunungan aing Gusti Arima teh paeh. Nasihat jatuh gak bohong. Nasihat ada modal baik di jalan nih. Ampun. Bima ampun. Iya. Ada dia kumaha. Ayo, capek bereng. Bereng masyarakat. Siapakah dicontoh sebalik? Gnostik sayang cuma barat. Dia kalah bakal. Dijotos tenggakna masing hati tumakan di perayaan. Hidup Brahmana Bilawa. Hidup. Brahmana aja pada tahu ya. Senang heula yang ngaroroknya ya nangka ya asaknya. Sama kita yun. Syukuran. Kantong bolong. Kurang. Wayahna eta masyarakat ulah kedeket-deketan ka kaula. Mangga kurang. Ya teh biasa ditahan kurang. Wayahna ulah bisi kabongkar rahasia aing. Masalah. Yo. Ya ulen yo, bugis. Awuk. Surah menghamal-hamalan masyarakat ahli cakra ngarasa bungah nutaya papadana wire haraman anu ngakanan jelema nyatana kalabaka parantos masing patiku Brahmana Bilawa surat manghamal-hamalan tisirikna saban suhunan numpeng syukuran kanu kagungan atuh sargala ditawiskeun ka para Brahmana. Balawiri masyarakat bari eueuh-eueuhan. Siri kirim tuangeun, ciri bahanan tuangeun.
atuh ya kajantenan ingat sakalangkung kanggo panita ijira pasarang ingkang putra Irawan lajeng para brahmana dijajab ka kota ka pamana Irawan daya sanes jenenganana Paman Winarpah anu kagungan toko emas saparantosna ka kota lajeng lumampah ai Dewi Rini nganyreg heula di wewengkonna Winarpah sareng Raden Irawan para brahmana sadayana kebat lumampah kalayan dibeklan sacekapna gesan lumampah ka nagara Cempala Lerja gesan nonton saemara barubar kawatan gentos ingkang kawinursi tengkali ngawiosaken di Cempala Lerja dinten kagenep jalma langkung jejel kaayana surak manghamal-hamalan kaunggulan tetep rengkenek aya di pihak jago saemara Arya ganda mana Gaga Sakti Mandraguna Punjuni ngapapah manggulang mangguling Arya ganda mana janten pamujian anu nongton janten sabibir hiji Gaga Sakti Mandraguna anu Punjuni ngapapah manggulang Dewi Drupadi sareng Dewi Srikandi dijaga dina papangungan politik kidul ku para badega sareng ku para eman nganok payung agung Kilap Kuning payung agung kerajaan gelis kawanti-wanti nu daya papadan dina dinten kagenep anu kagiliran ti pihak Astinapura aya sanes Maharasi Kombayana ti Sokalima dina danget yen nuju teh damang wales kaedanan ku Dewi Drupadi sareng Dewi Srikandi atuh mercantenkeun para putra muridna sadaya ti Astina diandawisna Raden Tipatikarna Raden Dursasana Raden Aswatama dikakantun Raden Jayarata saking Wanakeling ngandika kakemong wae ku ama Dewi Drupadi jeung Dewi Srikandi Cinggarupai make jeung Kisbae sagala rupa ngadadahan ka kami Citraksi Dumareksa Patro Mamo Calu Citra Kada Citra Somadewi Citra Yoda Aswatama Lamrit Gaulan dur saksana pamak angger Jayarata Gaulan angger karna lulin atau semika pek kira buktikan pengabdian kanu jadi guru geseueuh amat yang ngatik-ngatik di zaman leutik ngurus hidup di zaman lemut subuh-subuh amat yang geus ngalaki hidup geus ngalaki jurus subuh keneh mentangkeun panah segala rupa ayeuna maraneh geus menjelma meujeuh na bela kanu jadi guru eueuh Satu amatung segera sasauran itu damang itu Srikandi ngaku bayang wae jago dudu anak
makan bae asal Srikandi we jeung jeruk padi. Jebodoh dua-dua damang jebogoh dengan saukur ka jeruk padi. Hiji we katamahan meureun jeung Srikandi. Jauh. Luli dan desarika kantung ngantos wae bewara ti para panitia. Siap dengekeun sing utama. Aswatama Bang Macetan ke dieu tongong panas aswatama. Mangga. Luli dan desarika. Pada samingan terus iya orang pada pandangan terus giliran. Warga negara hidup pakai remputu sauyunan samiyun sauyunan Agak sendiri karena li
teh kumaha saya malah tadi bebaskeun nganggo senjata edan jeung bujeng kangkang kolengkang tumbah keris kagede-gede kan keris jeung sapotong tidak benerkeun di bawah kabakalan aduh hanya kal temen mangga cari lebar Unirup semang-semangan lepas tina sabengketan moal pani jeung katenangan tangtu orang kaancuran jika mapala seni Sunda hanya hal mangkami sapatina senjataan langkawan di bawah kabeh eta kitu ieu mah geus dipagunakeun katimulan kagahan kasaktian jeung kamandragudaan sokan mana kapara pamio panitia ini dinten anu kabeh tina mangsana tengah dinten ereng-erengan ieu dikengengkeun ku Raden Aswatama perwakilan ti Astinapura ya ejo Aswatama ieu pun bapak jadi gerowan ku panitia misi kurang tenaga samat ngaran amat tilu kali endor gitu atawa kombai gitu buru Aswatama teh butuh si Kani mah asal Drupadi we jeung adina mana sabar Aswatama supados sobat kapakalan ini Bima Yudhistira Arjuna Nakula jeung Sadewa na goreng milik anjeun teh jika lamun aya keneh mah teu ngilu sae mara deui moral sia kaula bebelakeun si bapak oh sae rasa sahabat ini nungkapan gede-gede sampai payah wah awas dong wah 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 oh ini wah ayo Pep wah silar tanpa paingan giri hartina gunung lungsi cacing paingannya tetes saka serbu seberang nyamuk terus kejahat
colokan dulu geus genep poe cenah karek daratan dewek jeung dunungan bener ragot pisan aswatama geuning romongan ti Kurawa aswatama tah jelema eta aya di mana-mana ngomohan ku aing tenor sia gua kapatutna geus kolot teh hayang ka budak mora kukuh eta luka di jeung Sri Kanima pantesna ka dewek kan ya di modalan deuleu euy Modal naon? umangna Irawan Pake naon modalan tuh? modalan dibere emas sagram ewang di Winarpa Dek mau pakai dagangnya di dia jual heula emasna pakai modal di dia oh Miami permen gitu ciki Hexos naon Baygon obat nyeri untuk risol tak aya didagangkeun obat kumur bisi bau sumut maneh bisi sumut maneh bau cubluk gitu tak risol baheum kayaknya rokok ciki Miami bacang dua deui bacang jerona nying edan buah batu tilu deui nyaluan ongko dewek mah batu nunggal waas kena deui waas ngaraas ya cilaka dagangan aing nu maok euy naon dagang naon sia teh keur bujeun pos lain dagang petasan aing alah cilaka dulu euy eueuh sate sayogi sate sapi sate kambing mira satu sukna 5.000 banganyuba cakuk sabaik ditali sekedewak deui akar jebek 10 ngomong sok mayar sekali ka ditirang lah belum kita tusuk sate na ka dia bawa beak ditureuy babi nah teh si kunyu Miami teh kotak teh botol teh iis teh cucu aya Hexos ya permen loli ya permen loli aya permen lolgep aya ya kacang ya sukro sapragane pun dua kesatria saking Maduraharja ya sanes Raden Aladara atarapi Raden Kakasana disarengan ku ingkang rayi Raden Narayana tadi akan Narayana ini data serika waduh cilahaya cilaka kumaha kapro tadi geus deui geuning sabaraha oh kan cepat waduh itu jelema hareureuk naon teh boga ya Pak nya pasti we anu nonton atuh iya cik atuh ngomong teh ka aing golok cenah berani ya we oh ieu data serika Sila suatama iya beres lah moal meunang kesana Pak ganti ku aing hebat geuning suatama euy jalur lagi geus Pak ih hebat
geus atuh bola bodi ya. Sudah wala bu. Bener geus sini geus wasi kitu. Paksa geuna ya saudara. Wah.